Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu urang lajengkeun materi ngeunaan dongeng. Anapun kompetensi dasar sareng tujuan pangajaranana tiasa diaos ku hidep sewang-sewangan. Urang langsung wae pedar. Naon cenah anu dimaksud dongeng teh? Dongeng nyaeta carita rekaan anu mibanda unsur pamohalan. Sok sanajan kitu dina dongeng rea ajen moral atikan anu nyangkaruk di jerona. Urang gurat handapan perlu digarisbawahi bahwa dongeng memiliki unsur pamohalan. Pamohalan itu tidak mungkin, impossible. Jadi sesuatu hal yang tidak masuk akal, seperti misalnya maung anu bisa ngaleungit atau kuya bisa ngomong. Contohna oge tiasa diaos di dieu. Di tengah seuneu nu ngabebela katingali aya hiji budak awewe nangtung bari nyepeng boneka kelenci. Maksudnya di tengah kobaran api terlihat ada satu anak perempuan yang berdiri sambil memegang boneka kelinci. Itu sangat tidak mungkin karena emaknya aya budak anu tiasa nangtung dina di tengah-tengah seuneu anu ngabebela. Ciri-ciri dongeng. Aya sababaraha hiji anu jadi khas tina dongeng. Anu kahiji, sacara umum kaasup carita pondok. Janten henteu panjang dongeng mah singget atawa singkat. Anu kadua, sumebar ngaliwatan lisan sacara turun-temurun, tatalepa. Ti aki ka ibu urang, ti ibu urang ka murang kalih, ta eta dongeng. Teras teu kanyahoan saha pangarangna atawa disebut oge anonim. Urang teu apal saha anu ngarang dongeng Sasakala Tangkuban Parahu. Lajeng kana pedaran anu dumasar eusina, dongeng dibagi jadi 7. Anu kahiji, fabel. Ciri khasna palaku dina fabel mangrupa sasatoan. Upami farabel palakuna mangrupa palakuna mangrupa jalma biasa, eta parabel. Upami sasakala nyaritakeun asal usul kajadian hiji tempat, barang sasatoan atawa tutuwuhan. Mite nyaritakeun jalma atawa tempat anu dianggap karamat ku masyarakat. Babad atawa sage nyaritakeun tempat, jalma atawa kajadian nu patali jeung unsur sajarah. Aya oge nu disebut dongeng pienteungeun, eusi caritana mibanda tuladan atawa teladan pikeun manusa. Anu terakhir, pamungkas, dongeng pamuk nyaeta nyaritakeun ngeunaan jalma anu miboga kasakten. Unsur-unsur intrinsik dongeng. Supados gampil dina ngemutna, urang singget wae. Tepa lagam, T-na tema, Pa-na palaku, La-na latar, G-na galur, Am-na amanat. Pedaran hiji-hijina. Nu kahiji, tema. Pikiran anu ngajiwaan carita atawa dadasar carita. Sifatna bisa nembrak, bisa oge nyamuni. Apa sih inti ceritanya? Apa yang poin utama, ide gagasan pokoknya itu apa? Itu tema. Anu kadua, palaku. Tokoh atawa ngaran-ngaran anu ngalalakon dina carita. Aya palaku utama, aya palaku tambahan. Anu katilu, latar. Tempatna di mana, waktuna iraha, suasanana sapertos kumaha eta latar. Anu kaopat, galur atawa alur. Galur mah runtuyan kajadian, ti mimiti bubuka carita, munculna konflik, ngarengsekeun masalah dugi ka akhir caritana saperti kumaha. Aya galur merele atanapi maju, galur mundur sareng galur campuran. Anu pamungkas, amanat. Nyaeta pesen atawa talatah ti pangarang nu ditepikeun ngaliwatan karyana pikeun nu maca atawa nu ngaregepkeun. Pelajaran yang bisa kalian ambil dari suatu cerita dongeng eta nu disebut amanat. Karena meskipun dongeng mengandung unsur pamohalan tadi, ketidakmungkinan, tapi dina dongeng mah banyak sekali nilai pendidikannya. Banyak nilai-nilai moral yang bisa kalian ambil dari ceritanya. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana.